Akang Hei, itu di sauran kulan ku bapa. alah, geus ngadenge deui beja anu anyar euy. Alah, wartos naon ya Akang? Juragan Padma Negara cenah beunang anu teh ku pihak musuh. Oh gitu Akang. Geus aya dina pangberokan leuh. Allah. Nah, tapi nabila teuing penjajah. Mudah-mudahan para pejuang euy. Gedong dhuwur kali sambung pagulingan sepiting trin. Ya sepi ting trin. Pepetetan samya murag samya paling binglan jeruk manis lan jeruk manis banglus lampahipun ieu denawa-denawa ti pusir dayeuh amarta anu parantos ngalinih nagara. Duh, ieu inggih. Memang salami ieu Kampung Tumaritis anu jadi sasaran tapi sadayana anu bade lebet kaya Kampung Tumaritis pada kapidangdung. Wireh Semar Badranaya dudu wong samanea manusa trusing madu trahing kusuma. Titisan andana wirih trahing dewa kamanusan. Duh. Anu keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong aya dina pasirna silib aya dina sagarana siroka gunungna simul. Leres. Jang Ulang. singka Kang silingka dieu kitu sudah asa geus uga ieu Jang. Oh gitu mah. Geus waktuna urang teh kudu singkil ucu. Ih, parantos cekap ulang. Akang Hei, itu di sauran kulan ku bapa. alah, geus ngadenge deui beja anu anyar euy. Alah,
Wartos naon ya kan? Juragan Padma Negara cenah beunang anu teh ku pihak musuh. Oh gitu akan. Geus aya dina pangberokan deui. Allah. Nah, kabina-bina teuing penjajah. Mudah-mudahan para pejuang Kumaha kan? bujeng hinga dina aya keneh dina parantos teu aya oge mudah-mudahan eta kasayan teh cing digentos ku rahmat pitulung pangeran. Amin, amin. Kadieu kitu Kakang seling ulah ngocoblak wae ujang. Oh sae mangga, bulan mangga. Alam wiwitan hirup moka malinaan nyawangka Paji Bambang Sulaksana kalam wekasan pasti mau kalalan doang. Agama-agaman kuring estu mustikaning aman lamun nyata kapi gawe anu Gusti rasa nyata Pak Haji Aceh Hasan anu teu ngabeda nyahna kakabe makhluk sorangan padanya rangan di sorangan lila pasrah ka Gusti nu welas asih ka Gusti maharta nipah kalodran ka Gusti nu welas asih Gusti kuring ngan anjeunna Pak Haji Kohar Somantri nu asih ka diri kuring kuring anjeun sami-sami nu bedangan wungkul kurung hestina kapang sarua di sorangan ku sorangan estu lain beja deui Pak Haji Sidik tangku teh kudu tatanya Wajibah sareng asep kali. tangku teh kudu tatanya sababnya ho sarta nyaksi Pak Haji Bahrong sababnya ho sarta nyaksi Semar Yawi nangun Semar Yawi nangun Semar kuncung Danar wulung Siti bentar Kang Puputra Semar kuncung pakuning alam ya pakuning